Ari jam sakit keur bubujeun ting koyatan kana beuteug. Super busuk ka manehnya. Biasana si kunyuk sok daek ya diajak puding. Ai acak ala. Tapi aing meureun roti na heula. Jeung cai nginumna. Jeung ganjalna heula. Ambe daek si kutu kupretna. Meser. Meser naon, A? Tah, meser iya. Minuman. Di mana teh? Teh pucuk. Pokoknya anak nyalira aya di dinya. Aya ya. Mohon sok. Teh pucuk 2, roti 2, sabaraha? Mohon. Janten 25.000-an. Bade dikeresekan? Keresekan atuh teh. Kamarana barudak teh. Teh aya kiwari mada. Si sawo masuk kali iseun. Iseun nya. Mohon. 30-an teh. Oh, mohon mangga. Mohon yang ngatur teh. Budak kita haraneut geuningan. Oh, mohon. Tapi hayang teh pucuk cenah budak. Godin. Aduh, si kutu kupretnya ka mana biasa lagi sok di dieu keur ngabango we. Tongok itu. Lemas aing sal. Serowe emang aduh. Dari mana mah teu puasa? Hah? Teu puasa. Teu puasa atuh. Sumpah. Puasa. Waduh, dia tadi lucir gitu anjing. Tadi era ngeblog ya. Puasa. Waduh, siapa? Tas tamas. Tamasnya. Dah. Rupanya Anda di sini ya. Apa Anda itu bawa apa? Puasanya. Puasa kumaha aing mah. Aku bawakan sesuatu loh buat Anda. Mau? Allahu Akbar. Anda harus mencontoh yang baik dong. Ini bulan suci Ramadan. Sok itu kolot gitu. Anda itu sudah kedot, sudah tua. Janganlah, jangan. Lapar lah. Kita sahur tadi aing. Sarua wae aing lapar supaya saya lapar, tapi orang nahan bisa nahan lapar. Iya yakin moal. Aslina orang mangke dur maghrib, orang makan puasa aslina. Enak loh, seger loh. Enak seger sudah pasti seger ngeunah, tapi orang puasa. Ya bener. Aslina orang. Sal. Bawa sahur. Waduk anjing teparwasa ieu teh. Sok aralim pisan itu teparwasa ieu teh. Nah, di dinya. Hah? Itu bulan puasa tengah poe kene kieu. Bohong. Ih. Gewe atuh meuli sok api-api. Oh, aing mah. Bener. Puasa aing mah. Oh atuh kitu mah aing balik dewe lah. Sorangan we lah. Puasa. Awas ku aing teh perlu. Edan juga nya. Ya, mana kumahanya? Padahal mah aing pentasnya. Api-api we atuh sal teh. Oh, atuh diwarkeun mah era. Aduh, ini karena rasa kieu aing nyeder hanteu ieu teh. Atuh kumaha ieu aing hirupnya. Goblok teh. Usan jam aja lewat acan ngajak ulin gitu. Cut. Sia tengidar. Antu aing diisuke. Aing teh ngajak batur godin tapi meuni unu daraek si Perguso punyuk meuni olo-olo pisan. Sia teu puasanya. Perguso saha? Si Mang Nur. Mang Nur jeung saha? Jeung si Isal. Jeung si Isal. Heeh. Teu puasa, puasa. Puasa cenah tadi teh. Nah, puasa kumaha pan tadi geus nyumi nah. Aduh, di mana nih nyumina? Tadi di ditu di warung nah ku aing kadempo. Jeung saha? Jeung si Isal duaan. Anjing, ku aing ditawaran ieu munafik si kunyuk. Nyebutkeun teh puasa. Anda jangan ini cenah. Panas ku aing ieu dibawa balik deui si kunyuk sugan aing keur parwasa we. Geus ngemi tadi di ditu nah. Anjing. Ayo kumaha teh ieu? Ku aing bawa mana rek? Ambung aing puasa. Bener. Puasa aing mah. Waduh. Bener eta si Perguso teu puasa eta? Hanti tadi geus ngemi ku aing kadempo di ditu pangkang habib kita ka aing. Ngomong ka aing mah siga nu heuh, siga nu alim anjing. Mamatahan ka aing. Nya sarua manehna ge teu puasa. Saha? Perguso. Heeh, njung sampeurkeun atuh nah.
Iya jeung mana tuh ya rek mah. Moal aing keur puasa. Ulah sok puasa-puasa bari jeung teu puasa deui sia teh. Tah kitu we anjing jeung aing mah ulah munafik. Tu si kunyuk mah munafik ku aing dibere teh ulah olo pisan padahal mah sarua izin iblis mah madang we bareng. Mau di basreng. Basreng sing ada mah. Aing goceng ieu. Beser eta Cirenyi sih teh. Marebuan. Anu pedas anu teu Kanggo burang kali lah anu lada we. Sing lada itu budak nu lada teh. Enggaknya teh. Mohon diantos. Anjing can seueuh teh euy. Heueuh mang aduh. Meuli naonnya deui? Oh, meuli basreng. Mau dibasreng yo kita teh. Yap. Yap. Atas teh. Garing teh. Sing ada Ladaan. si kunyuk. Ngomong puasa si anjing keur meuli basreng. Rupa-rupanya nu tadi mama cahan aing cup. Anda itu harus mencontoh. Aduh, Iya budak gua iya puasa. puasa aing mah puasa cenah. Tadi pan ngemi di ditu di warung sok. Dasar benih-benih iblis. Kenaon di dia, Kenaon? Budak di basreng. Paribasa sia teh budak we jeung budak. Aya di dinya naon? Meuli basreng lah. Yuk, mari yuk. Boleh dah. Ayo. Ayo. Lada lah yang punya aku. Enak. Ayolah. Bala dong ayeuna mah. Sulah aya munafik-munafikan di antara kita. Di mana ieu ngaeksekusina? Nu aman dong, Boleh. Ada bisa aja amang ngerakeun. Hah? Disau we tadi dinya teh. Aman ini nya. Aman. Aman lah. Di mana ieu? Ini sangat menggoda saya ini. Teh pucukna tadi bae anjing teh meuli teh pucukna Tuh tuh. nanya. Urang kumaha mun haus. Segane lah. Cewang mah. Jangan. Saenya ya Allah Robi era atuh geus aranakan ieu teh. Naon? Geus kolot Urang mah keur ngajaran ieu teh. ngajaranahaeun. Kenapa racikan? Ieu mah racikan Anjir. dagang wing. Cik atuh keur bulan puasa kieu mah tuh. Naon? Satahun sakali ieu teh. Properti Mamang. Properti nahaeun ngerakeun. Kang. Dagang aing teh. Moal aing mah beudang sakaba-kaba. Ini Mau kabawa aing mah. Kene loh. Hah? Cabak gerak, cabak. Cabak gerak. Cabak. Ngeunah tapi ya. Ya, Aing Aing Pisan, saur Bay. ngarukur saeutik coba ningan. Sok diuk nih siap mun tos bal bebel teh kan bisa ditonjok ku aing. Sok diuk. Bebel teh sarua. Anak iblis kabeh ke dan. Negara goblok ieu teh nya jelema teh. Karedan anjing.